Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tipayun mangga urang sami-sami muji syukur kat subhanahu wa alhamdulillah wa syukurillah dina kesempatan sangat istimewa ieu, kesempatan sangat bersejarah ieu. Urang sadaya parantos ditakdirkeun ku mantenna tiasa kumpul ngariung di tempat nu mulia dina raga ngalaksanakeun walimatul arus akad pernikahanana dua calon mempel ieu neng niar Nandari ka Cep Ajat mulyana. Urang sadaya kalayan sehat wal afiat. Ngadoa mudah-mudahan kesehatan urang sadaya salalamina dugi ka tutuk pantek urang di alam dunia ieu. Kalayan salamet di dunia, salamet di akhirat. Salawat miwa salam mugi Allah limpah curahkeun ka junjungan urang sadaya. Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka para sahabat-sahabatna, tabiin tabiatna, kalebet ka urang sadaya selaku umatna, sami eta ngadua mudah-mudahan urang sadaya janten umat anjeunna dugi ka yaumul akhir kalayan kenging syafaatna. Ngahaturkeun nuhun ka penjajab acara nu parantos masihan waktos ka disimkuring. Bapak Ibu anu kusimkuring dipihormat, oge kasepuhan-kasepuhan sadaya nu haladir, para kiai, para ajengan, oge tokoh masyarakat, khusus kasumpah simkuring pangresa Kiai Haji Kos Kosasi laku pimpinan pondok pesantren Al Wasilah Cirikip Tinyasak simkuring dipihormat. Oke tehilap ka pangresa Pak Haji Elon sami kesepuan simkuring dipihormat, khusus ka calon panganten sakali kaneng niar oge ka Cep Ajat miwah keluarga besar ti dua belah pihak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah sakedap deui anu sakumata diparantos didugikeun ku penjajab acara. Ayeuna acara galeuhna nyaeta pelaksanaan akad nikah malami-lami simkuring dina ngalaksanakeunana kahiji alhamdulillah parantos tiasa silaturahmi, nu kadua ngalaksanakeun sebagian tugas di Kementerian Agama nah ieu kantor urusan agama ngahadiran sekaligus mencatat karena peristiwa pernikahan. Nuka tilu ngiring bingah ngaduakeun eta painten intina dina simkuring langkung-langkung tina ngalaksanakeun tugas secara ketugasan. Alhamdulillah persyaratan parantos katampi ku simkuring, parantos memenuhi persyaratan, tos cekap, tos bareres kantun pelaksanaan dina ijab qabul nikah ieu. Mung secara lengkap insyaallah neng niar Nandari binti Ades Sutadi ditikakeun ka Cep Ajat mulyana putrina bapa sahna bertindak salaku wali nikah ramana neng niar nyaeta Bapak Ades Sutadi. Alhamdulillah parantos berhadapan. Nuka opat nyaeta saksi pernikahan ka pangersa Bapak Haji Elon Suparlan. Nuka dua pangersa Bapak Kiai Haji Engkos kanggo saksi margi tanpa saksi dina pernikahan insyaallah mal bisa dilaksanakeun. Salajengana tinggal ijab sinareng qabul nikah, ijab ti Bapak Wali, qabul ti pihak calon panganten pamaget mangga disiapkeun ku duanana niatan dina manah masing-masing lillahi taala nu kadi parantos didugikeun ti payun. Nu kadua ulah kahalangan ku naon-naon waktos lami komolami dina hartos hate geus buleud lah kitu nya. Oge paniatan bahasa ulah diguntang-gantung ulah dikuat kait sareng nu sanes. Tilu cing lancarnya tartib Bapak Wali heula nembe salira Cep Ajat mulyana. Tadi entos ditepak dadana nya, dadana. Tonggongna Kang ku akangnya. Biasana Kang ai kade teh sorangan sok sanajan deukeut ogen gitu. Susulumputannya. Wuri-wuri geuningan. Ayeuna mah sararea. Alhamdulillah wa syukur. Doakeun terakhir mudah-mudahan dina pelaksana akad nikahna eta nepi ijab qabul nikah nangke cing lancar kitu nya. Oge utami deui sabada eta anu baris dipigawe digarap
kapayuna sami cing lancar kalau yang aidina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu rupina para wargi kasepuan sadaya nu haladir mangga urang sami-sami fokuskeun kana pelaksanaan ijab kabul nikah. Doakeun ku urang sadayana wang dikawitan wae ku pamaosan kalimah-kalimah penting taud basmalah istighfar syahadat sareng salawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge sataat can ijab kabul nikah aya didugikeun khutbah nikah kasepuhan mangga engke di naon teh dihaturanan kanggo khutbah pangarsa Pak Kiai Haji Kos-Kosasi. Mangga sasarengan sareng simkur. Cep. Malah mandar kok awasan-awasan orang sadaya urang tetepkeun iman Islam ya. Dihapunten dosa perdosa ku Allah Subhanahu wa taala pamojaman kiwari lah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mangga sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mangga pasikeun mikna. Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak abdi tikahkeun Kakang Ajat Mulyana kanggo diri abdi, ridho abdi, suka abdi, dimas kawinan ku emas 10 gram sareng artos 2.400.000 rupiah dibayar kontan. Mangga. Ridho kan? Alhamdulillah. Itu para wargi sadaya cepajat raga sakuping jelasnya. Sabaraha persen bogohna? Sabaraha persen bogohna? 1000. Lamun hayang meunang mah kudu leuwih 1000 sarak hiji. Da ngan 1000 mah teu meunang. Sulang-ulang wae. Mangga waktas dihaturkeun ka pangarsa kiai kanggo khutbah. Ulah wakil nyerahkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa qala fankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaukum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Wa qala an-nabi idza qalatil mar'atu li zawjiha talliqni ila ja'at yaumal qiyamah wa wajhuha lalah. Na'udzubillahi na'udzubillah. Cep Ajat Neng Nanda
sejarah anu ieu sejarah anu leuwih mahal kabungah anu minuhan jagat raya nu bungah lain dengan ukur hidup tapi ibu bapak mamah jeung bapak milu bunga tetangga kula warga ieu detik-detik ieu kejadian ieu tos aya dina catatan Lauhul Mahfuz hidup duaan bakti hijikeun ngalangkungan akad nikah pang mulia-muliana ibadah pangeunah-ngeunahna ibadah pangraos-raosna ibadah teu diwalti ibadah rumah tangga ai rumah teh imah ai tangga tempat nete ngaliwatan rumah tangga hidup sing pepangi jeung kabahagiaan lahir jeung batin hidup sing pepangi kahontal dicita-citakeun ku hidup jeung ku ibu ramah hidup insyaallah kebahagiaan tos ngantosan hidup duaan Rasulullah ngadawuhkeun dina Al-Qur'an dina Al-Hadis ciri bagjana jalman rumah tangga mah hiji ayyakuna jajatuhu sholihah garwana di mana dinasibkeun ku Allah janten istri anu solehah tapi da istri moalnya soleh lamun salaki henteu soleh sabab duanana saling bahu membahu mun nanda hayang solehah ajat kudu soleh kan di mana tasnya bak gewat ulah ka mana-mana pulang kaduana wa auladul abror di mana dinasibkeun boga budakna harade hade akhlak hade kalakuan hade basa hade rupa malahan Pak Naib abdi di kasantri lamun erek boga pamajikan teangan dipamajikaneun pisalakeun kasep jeung nu geulis komo anu erek ngurus santri bising ke pamajikan kawas buntel hitut ari santri gareulis carakep engke kagoda cenah matak sim kuring berusaha neangan bibit Garut nu gede nu panggeulis sajagat raya alhamdulillah itu teh godaan luar biasa di rumah tangga makana kanu barade deui milarian anu panggeulis-geulisna supaya teu kagoda ku batur insyaallah nanda di mata ajat nya alabatan Anis Nandani ieu mah India luar biasa geulis insyaallah geulis terus ajatnya kitu keneh pangkasep sa alam dunia nyai kurang masa utak saeutik da jelema eta mah pasti aya kurang da bapana ge da teu kasep-kasep teuing henteu biasa kitu nya lajeng nomor katilu rizkina bibiladi mun bisa neangan rezeki teh ulah wakalumpat kanu jauh di lembur heula Nyai Indramayu mah di lembur ka asupna teh di Cirikip di mana sabab keistimewaan milarian rezeki di lembur teh seueur guna manfaat kelebihanana telai pergaulan sareng jalmi anu saroleh insyaallah di RT 3 RT 4 pergaulan jalmi anu saroleh insyaallah min Allahumma amin aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim la ilaha illallah la maujuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha
illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Cep Ajat Mulyana Bapa nikahkeun putri Bapak Niar Nandari kahidep pikeun hidep di mas kawinan ku emas 10 gram sareng artos 2.400.000 rupiah dibayar kontan. Riba abi nikah Kaniar Nandari putri Bapak kanggo abi di mas kawinan ku emas 10 gram artos 2.400.000 rupiah dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaina amin Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif baina Ajat Mulyana wa Niar Nandari kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma jma' bainahuma fi sa'adati wa raha warzuqhuma dzurriyyatan shalihatan. Amin ya Allah ya rabbal walil alamin. islam walin nasi ajmain. Istajib lana ya Allah. Rabbana hablana min azwajina Amin ya Allah wa dzurriyyatina ya qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina Amin ya imama. Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika Amin ya nabiyil Allah, ya ummi mujib wa ala as-salim. alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin ya Wassalamun Allah. alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukurillah hijab kebunika para antos laksanakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Niar Nandari nyanggakeun mas kawin emas 10 gram sareng artos 2.400.000 rupiah dibayar kontan. Mangga aturkeun. Nampi AA nu kasep leres pisan.
mas kawin alhamdulillahirabbil alamin. Salajengna abdi nampi sambetan kewengi